Yang mun geus dibungbulang kieu kamu sok inget dahare naon? Bascek. Bascek. Terus naon deui? Bascek sing lada di Sukro Cikuran di Bontengan geuning. Kadang kamu makan di Tahuan oge. Ngali gunungnya pindah gitu tuh. Gunung mana? Sok ka dieu nyin video sinematik ka dieu. Sinematik terus teu estetik atuh kieu penampilanna abina. Teu estetik abina tingali mamanya make baju kieu tingali. Lain atuh da mah teu ningali kamu na ningali gunungna alus tuh jeung takal kelapa sawah tuh. Pemandanganna tingali. Halus kieu. Kamu beli bascek juga? Ari mang udag di telepon mah. Maka capek ngomong. Hah? Maka capek ngomong. Teteh mungkin mang udah ke Hampura. Teteh bari ngajak abi ke Singapura kaki. Nah, baliknya. Mau balik kangen emosi. Di pemajikan. WA. Si Sarneng geus di telepon tadi. Ker investasi bodong eta mah. Naon? Mungutan THR budak. Mending udah telepon sok. Sok kamu siap-siap peta. Siap-siap peta. Sok. Naon kamu kunaon teh? Dari panon. Jadi untuk bisa ulin ieu we cicing. Biasa sok ulin mah. Cicing tong didinya teh estetik. Eta aya itu tinggal deh porsi potong. Di panon ieu mah bisa ulin kewe di loteng. Tang Tong sok. Kieu videona. Tah halus estetik kamu gitu. Tang lowongan batur jadi nyari panon. Lowongan saha? Jadi panon itu. Sok kamu telepon si Audag mah. Ngeus dia. Ngeus. Pareman. Pareman ngeus. Katakan lowongan batur, bujur batur kitu eta neraka. Ngeus.